Sampurasun. Alhamdulillah orang ditepangkeun deui dina gelaran pangatikan aksara Sunda. Anu mudah-mudahan baraya Sunda di mana wae ayana, khususna kanu nuju rajin diajar tulis aksara Sunda. Mugia ku ayana kanal YouTube Calisada TV tiasa langkung semangat dina diajarna. Dina kesempatan ieu urang cobian midangkeun contoh-contoh aksara ngalagenna. Aksara ngalagenna nu ngamimitian baris dipidangkeun nyaeta aksara K atau napi huruf K. Pangemut yen dina aksara Sunda mah hiji huruf tos ngangaduhan sora pengker. Samodelan hana caraka aya nama ejana kaganga cajanya. Jantan hiji huruf teh tos aya huruf A di pengkerna namina aksara silabis gitu. Wilujeng nongton. Sakitu heula mugi yakin urang sambung deui sanes waktos. Hatur nuhun parantos nongton ieu kanal sinareng hapunten bilih seur kakirangan. Urang tunda heula dina gelaran aksara K ieu kin aksara nu sanesna disambung ka payun. Hampura tina samudaya kalepatan. Rahayu aksara Sunda Cag.